Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang warga-warga Abah. Jangan bertanda video Abah, like, di komen. Karena Abah punya pemandangan yang indah di tempat Abah. Tingali atuh saya buat bekasi ya tadi tempat pengaritan Abah di kebon, pokoknya indah banget pokoknya ke eta nonton iskeun mastaka biar tidak pusing. Ningali cai ngalir model kieu, ningali kebon jukut cararaang. Kadieuna balikan ka dieu hejo ngagebleng cai oge ya tuh tadi musim hujan subur pokoknya lah tempat Abah. Segitunya. Yo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.